konten juga nama dituluykeun urang mah. Nah, kunaon? Pemajikan rungsing wae dieu. Rungsingna kumaha gitu. Nyarekan we. Sangkakeun teh urang teh nanaonan di dieu teh. Padahal teh nya urang teh dieu teh berkreativitas. Heeh. Ngarumpul ya barudak ya. Woi. Ampurat lat. Aduh. Damang. Alhamdulillah. Pantas ngumekeun heula kamera di itu di TKI. Di juga. TKI. Iya, asa ketika kita asa rungsing kunaon? Mang, iya aduh. Pemajikan aduh. Kumaha dah? Biasa we gini urang teh. Di YouTubean teh gini sok ngomong ke mana karep, Bang? Iya kumaha deh? Sarua. Sarua nya teh urang ngumpul mah. Sarua sedikit lagi kitu. Wah, kumaha tah? Ieu cenah cek pemajikan cenah naonan kitu cenah ngarang-ngarang sorangan. Wah, masalah ieu mah ya. Terus urang ngobrolkeun podcastnya. Sok Bang. Siap. Urang buka heula podcast ieu mah bener ya. Urang ieu nanti urang ngobrol urang paeutkeun. Buka langsungnya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih bersama kami obrolan tak berbobot tapi pasti Oke pawari Israelna dimanapun ayana dulur obrol TV anu nuju masih kene manco hatur nuhun pokokna mah dan terus dukung channel si Obrol TV gitu nya. Dina obrolan ieu manggi tema bitanya tentang non keluhan jadi konten kreator. Oh, kieu mah suka duka konten kreatornya. Urang bahas ya jiji. Urang kali non we cenah nu matak ieu teh. Siap? Siap. Urang tanya heula, rek heula ya, ditanya ya. Oh, mari heula urang tanya. Urang ceuceuh ya. Ayo kopi aing mah. Rame kumaha cika? Mang gitu mang urang teh bieu teh ini teh mang ini ka dieu teh. Si pemajikan teh ka mana deui wae cenah. Geus bejaan tapi. Padahal urang teh kan apaleun urang teh jadi konten lah sudah jadi YouTuber. Pemajikan teh cenah. Jadi YouTube jika nu heueuh wae cenah. Aduh. Padahal teh kan urang teh yang saha deui mang cik berbasana mah. Oh, berarti cenah apaleun ka dituna marunya. Eta. Si Mang Uus kumaha deh? Sarua deh. Sarua sih. Pemajikan urang ge ngomong teh kieu sih. Kumaha cenah? Cenah naon? Ari cenah nanaonan kitu mah cenah jika nu gelo ngarang kasorangan cenah ka urang teh euy. Padahal mah geloan udah kebutuhannya bisa kanyang. Pun era cuma jadi pemajikan macam itu salah pesimis cuma dia aja di situ orang ngohan diraha cara menurutnya disangka biak obat menurutnya asli jadi orang teh gitu pun dipikir-pikir mah jadi kumahanya konten jadi asa kumaha gitu ngambang hati-hati berarti ya orang dulur soalnya lebar gitunya orang teh geus nyen channel HD pe kieu teh sarema kumaha cikan. Tapi lamun kusi wacang tetap dijaga, tetap diajak, masih siap kan? Siap ya membayar. Siap. Siap mang orang dobrak lah. Iya berarti sesuai dengan karakter si wacangor. Sarua ieu pemajikan. Ternyata orang ngomong. Ternyata dinya teh geus pro bang. Bodohan heuh api-api mah pro bener mau dari mah kieu. Aduh. Cenah lain magawe lah gituan. Aya ku edek ini oke citah mencetan heula. Yang ka dieu teh mah sok asa pencetan heula cenah. Kan aing. Rek ini mencetan heula urang balik konten. Mencetan. Sarua tersiksa. Urang bahas soalnya terus si Wak Mod kasih promote. Sok heula. Oh sok heula cenah. Kok karek datang tinggalin promote ge kebae keur ngamonitor. Jadi kia Pak dulur sadayana nya khususna nu masih kan rada galau tadi rarungsing beungeuna Mod rarungsing ya masalah konten jadi konten kreator teh cenah teu gampang cenah Bang teu gampang ceng tong boro lu anyar terus si wacangul di tahun 1100 sabaraha nepi ka kiwari anggar terjadi tapi si wacangul boga naon ngaranna teh keyakinan jeung bisa ngabedah sebagai konten kreator teh kudu kumaha jeung tujuanna ka mana tah eta insyaallah si wacangor geus rada diapalkeun kitu nya rumus eta tah khususna ieu keur kanu garalo kitu nya
terus si bacang orang galau nganten nembongkeun gitu. Lah, Orang mah orang ramean kieu teh menyatukan misi. Jadi ada lamun sapunya re hiji ngan ukur setik ieu nana teh nya non teh kekuatan anak teh gitu tah. Nyaran cacing hungkul merenya. Tah ayeuna lamun bersatu kabeh aya masalah aya runda nol bisa disapu. tah bener. Benernya? Bener. Bener. Jadi kudu kompak kondensator pemula kudu kompak. Yo, Kalau emosi deh. orang inti nama orang bebarengan gitu ya. Orang bebarengan. Nah, Ya, setuju nya. Siap cacampuran deui. Siap. Tah ayeuna urang semangat deui. Urang serap energi positif anu Nah, di alam luar. alam luar ieu urang. Dunia ieu nya. Oh, sok babarengan. Siap. Semangat. Bener. Ya, urang teh hirup deui nya. Siap. Jadi ulah galau, mati ulah galau non khususnya ke konten kreator pemula. Ya, konten kreator pemula. Jadi Karek sama hirup orang. kakak aja lah. Kedua Era mah era itu. era tapi asal ulah ngirakeun. Bener. Banyak. Gila tadi maju lah. Nah, kita selalu bolehkeun deui. Jeung ulah asal ulah konten anu ngahakan bugang naon udah ulah lah. Mandi lumpur. Mandi lembut mah entong. Entong mandi lumpur tadi itu lain Itu mah cenah hari teh pamajikan teh ngomong teh. Ieu cenah. Cuma majikan orang teh sok cenah tadi dia oke urang tong borong cerita nu kemarin-kemarin dia dek ini teh. Sok cenah bae ini asa pamacetatkeun heula, ai mencetan heula atuh aduh. Aya meureun nanti setengah jam geus cangkel leungeun teh. Bari amok-amok teh yang ini teh. Ah cek dek kieu teuing. Untung teh mbah wadah oge mah. Ah biar teh kabur buru-buru. Beres lu cetan kareknya ini. Oh. Air maksimal geus tah kumaha cukup majikan cenah. Oh, gitu pamajikan tadi teh ada ngomongkeun gini tadi. Selain di nanaonan kumaha ngerakeun terusnya. Ngerakeun cenah. Nanaonan kikituan ngara-ngara sorangan cenah. Oh, salah mun kali mah jadi tetep Naonangan. para bos. Jadi semacam orang kieu mere semangat, mere non hayu urang bebarengan terus urang buka deui visi misina kunya urang kieuan teh. Jadi ulah saukur enak ngonten sampai 2 poe Bisa. aya nu nyenggol sedik. Kan udah kerupuk. Kudu semangat pokoknya namanya. Zaman ayeuna mah palawargi jadi konten kreator teh sangat dipandang teh lumayan gitu. Bener, Bang. Jeung dan teu naon teh teu muhajir. Heeh. Aya naon teh aya potensi ke pemasukan. Kaiji merenya jadi konten kreator teh urang ngasah karakter masing-masing. Ngasah karakter masing-masing. Diajar orang misalkan ngobrol jeung kamera ge kan lamun sorangan jeung lamun terbiasa mah tuh asana mau merenya. Heeh, benernya. Sieun we. Sieun tah kan dibiasakeun mah jadi naon cenah? Biasa. Jadi bisa. Jadi bisa. Gitu. Terus selanjutnya konten kreatornya bisa lain ngasaukur kikian hungkul lain hayang ditempok batur hungkul tapi di jero bakal jualan. Nah, bener. Misalkan dirinya boga produk ABCD bisa dijual di konten. Nya, konten terus usaha naon misalkan boga jasa cuci mobil. Bisa jadi penarik traffic. Bisa aja ngadatangkeun duit oge bahwa si Mang Us teh boga cuci mobil gitu. Eta teh kayak menyebar. Jadi arapa emangnya? Jadi apa? Bener. Bener berarti orang kudu semangat ya ayeuna ya. Semangatnya orang teh orang ciptakeun visi-visi. Ulah ayeuna mah Baiklah pamajikan anggap radio butuh. eta gitu. ada mah mungkin ninggalkeun urang manehna oge nya. Urang ngakeun kawin deui. Ah bener. Benernya aya Laki. kepikiran. Bener ya. Urang oge sarua aja sebenarnya. Bener. Semangat teh. Bener. Pokoknya mah jiwa lalaki mah kudu jadi pemimpin. Ulah sim ku awewe nya. Nah, Ulah diatur ku awewe deui. tapi orang puguh tujuanana. Bener. Urang ada terpugu teu jelas kakara urang teh. Karena Masakeun diri. Dajang saha deui urang teh mah kikian teh nya. Urang kikian teh ngabirang-birang saja saja. Bener. Main-main keneh gitu sebenarnya mah. Bener. Ada kepikiran urang euy. nah gitu mentakan ayeuna wahyu urang beuki semangat deui konten teh ulah aya banget rungsing dewe ke format buka podcast semangat. Semangat. Wah, orang isukan mah mencetan lebih tarik. Orang mah aya nu nyenggol aya nu gitu nya. Baiklah, siap. Siap. Tadi mah urang nyen dia teh pikeun kahadean. Bikin kehadean Niatkeun ke usaha.
tina atuh teu usaha we ngahibur batur. Bener. Itu tadi gemes jadinya. Bener kan. Orang mau patah semangat pokoknya. Maju terus, pantang mundur. Pantang mundur. Nah, itu kepala wargi anu Sok berean konten kreator pemula khususnya pemula sih urang ya. tiga orang sok mang orang beberangan hayu orang semangat lah pokoknya tong nepi ka Ngelai pantang mundur mental kerupuk. tah bener Ulah gerak gitu. kacayaan langsung lemek Geus lari deui kali itu. Jadi sadayana cenah kitu wargi ieu suka duka konten kreator teh memang aya wae nya. Tong boro si Wacangon nu karek anu geus melambung tinggi oge tetap bakal aya non ngarete guncangan, bakal aya nu pro, bakal aya nu kontra, bakal aya nu melecehkan, bakal aya nu sepele menang sebelah mata kita. apaan tuh Jadi orang mah sepakatnya, semangat pantang mundur. Jarang deh ka para pemajikan dia tah, khususnya pemajikannya ya anu nonton ngaran teh anu setuju nanawan hidup teh diperjuangkeun ku para suami-suamina ya termasuk aing. Menaruhkan harga diri orang. Menaruhkan harga diri demi apa? Demi masa depan, demi eksistensi orang masing-masing sebagai naon sebenarnya. Nah, itu menurut saya kira bisa cepot coba sakitnya. Orang rupanya si Mamon orang senasupeun merada ya edukasina merada hade situ gitu. siap Atuh hapunna ka sadayana para istri-istri para dulu sadaya bilih aya cariusan si Wacangon anu teu mata ngeudah kana mana madak nyelkit kana atinya hampura bisa aya nu kasinggung lu kasinggung lu kan dagor kana gitu hampura da imah ngan syukur konten kan syukur nyemangetan oge ka konten kreator pemula ya khususnya tah bener semangat bakal maju jeung si Wacangon maraju gitu nya tah kitu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bot. Depan Mamod.